Kanjeng Nabi Ibrahim coba lamun nyabut Jawa kafir kos kumaha munafik kafir musyrik coba kusuma peureum atuh cek Kanjeng Nabi cek malakal maut peureum Kanjeng Nabi beta begitu beta tak gulepak Kanjeng Nabi Ibrahim pingsan ditunggu 5 menit 10 menit geus ada kata Yehuda toel nya peureum bae kieu bae peureum bae cek malakal maut teh bentak tuh nu eta keneh lain rupana heeh atuh moal kuat cenah kula ieu coba lalauna begitu bentak teh golepak deui teu kuateun ku jore-jorena teu kuateun geus seremna luar biasa teu kuat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ngagolepak 2 kali tunggu begitu ditunggu rada sirna deui cager deui udangkeun ku malakal maut coba bentak nah eta kana lain heeh supaya tegep neuleuna moal kuat cenah kula moal kuat Kanjeng lalaunan mukana lalaunan supaya kuat lalaunan bener jarore jore kabeh bentak Kanjeng Nabi Ibrahim cek Kanjeng Nabi Ibrahim deu kuat kumaha lantaran buukna kos kawat geus lain kos buuk de kos kawat teh racuk terus kemudian letahna ngangsar ka handap matana dibahasakeun kos mata eta naon nu buleud anggur jadi kos anggur keluar gitu mata ngon gede bauna teu kawawa hidung anu luar biasa geus sulit nyipatana cek Kanjeng Nabi Ibrahim ieu model kieu jang kafir kafir munafik musyrik nah ieulah rupa nu ieu cek Kanjeng Nabi Ibrahim boro-boro dicabut atuh nyawa neuleuna ge geus pinsan nah iyalah rupa malakal maut ketika dek nyabut nyawa ka jelema tergantung jelema-jelema ya Allah ya Rabbi